Coba cenah. Neng cenah ari si Dakem teh ngaran asli masa si Supriyatna Terus mi. dibahas tadi. Oh, geus. Kenapa kamu, hai? Kenapa kamu bebenah bayi susu? Iya morosot. Biasa kieu ya awe bongkar pasang teh lah. Baru juga sebentar ge sakedeung ini geus masuk porosot. Urang tadi di pas turun di Kenapa? mobil diaromong wae ku ibu-ibu. Diomong ku geulis. Hah? Diomong ku geulisna. Ibu mah teh lauk lundun aja. Lauk non? Lauk lundu. Lauk lunduh hajat. Oh, tilak ti. Mana ieu teh cai. Heeh. Buset, ieu lauk. Oh, lauk lunduh meni hejo. Ieu. Bogo urang mah lain lauk lundu. Lauk naon? Urang mah hidup cau. Lauk naon tadi? Ini hidup cau. Ayo tahu. Dia ke dia kem. Sama canggih naon susu meni geus sepeda sabelah. Jadi dong ari susu aing mah diunggilkeun bolos. Akam, alhamdulillah. Dia kan kapayun heula kem nya. Alhamdulillah akam Nyampe oge di lembur betok maotnya. betok mati. Mau mati mah kasar. Oh, mati kasar. Betok maot. Betok mah oh nya berhubung orang Sunda. Tanya Tanya tadi tadi urang budak-budak kula laki tiluan di totoan. mogohon ka maneh kam Bubu anyek diperkosa. siau Sunda. Aing embung aca aja teh bangku tiluan mah ah. Oh, sama geuring beri embung tiluan kudu sawarasi. Nya kabok capek aing mah kadangan ku 15 urang Idih, manurus tunjung. Tadi aya 15 urang mah turun di mobil da. Bang tiluan kagok gitu. Bang tiluan kagok capek-capek aja panas ah. Tadi lain di itu ditambah atuh. Bunga ditambah ka bisi patukur ke mana urang mana orai deh. Kamu Akam alhamdulillah berdiri di sini ucap salam heula ka Bapak Hajat Bos Berit sareng Ibu Naneng. Bos berit, Ibu Naneng. Ibu Naneng. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geuning ya, Kam. Geuning mana nih? Assalamualaikum nang kos pengumuman di musola. Emang aing panitia posyandu. Oh pantesan. Ya tanya heula di dia ngomongnya kumaha Sunda ngarti apa henteu apa kudu Jawa? Sunda kayak ngerti ya? Ngerti berisi? Ngerti ya? Ya jangan ngomong Jawa lah, kagoknya. Apa nih? Apa nih? Bahasa Bencong eta mah apa nih mah? Emang ada bahasanya Akem? Iya apa nih? Oh gitu. Udah. Aduh orang balik mau pakai mobil ah. Udah makin naon Kem? Pakai parahu Suka tadi pakai pesawat. Ya mobil bosan banget di isu. Pakai parahu mah ngeureun di Cibeet. Cibeet mana Kem? Tengah 10. Deket imam mana berarti? Ya artis jajaka garulisnya. Eta opat-opatannya bencong ya. Oh. Eta Anu awewe mah urang doang. Dakem doang meureun nu asli. Heeh, kade ulah patukeun. Komo tuh Ayu Risma ya nu make baju koneng ngaran di panggung Ayu Risma yang ngaran aslina mah Rusdi. Ayeuna urang bertanya balik ke Akem. Ngaran artisna Dakem. Heeh. Ngaran aslina Supriyatna. Supriyatna. Heeh. Urang mah tara nunjukkeun ngaran Supriyatna kamari ge anu rek HDP minta nomor rekening. Geuning ieu mah cenah ngaranna Supriyatna enya eta mah ngaran bapak urang. Oh gitu. Oh mengatasnamakan bapak maneh Kem. Ya Allah Akem. Pengantin Pengantin maafnya lamun urang rada cicingan emang urang mah eraan. artis eraan. Pengantin loba teuing amit-amit nya teh nya. Pengantin Urang mah eraan ten, urang mah kamari ditagih hutang ge cicing ada eraan. ya lain era beureun PA eueuh duit sia mah PA. Ya, Kem. Tanya ngaran pengantin saha? Ye, urang mah geus nyaho ngaran pengantin mah. Pengantin nyaho. Nyaho. Keur iraha maneh ka dieu? Ye, ngomong pengantin lalaki nama. Oh, wow. Wow, urang mah. Ngaranna saha? Saha Hendrik? Jadi. Maneh. Hendrik saha ngaran? Oh, Adit. Ngaran lalakina. Keur mana nyaho? Nyaho lah. Yo, Adit. Sarua ngaran bapak urang ge Adit. Kunaon emang? Teu kawin. Adit. Sarua ngaran bapak urang ge Adit. Arek kawin bohong. Teuing satu sama geus galau deui wae. B. Hei. Ya gerak ya. Beneran gerak kawin. Enjang geus tuh. Hidungnya bolong. Oh. Aing mah geus make bulu mata disebut enjang.
Moho aja orang ke acting heula ke acting neng berarti nya iya ya orang mau tidak di imah mana untuk kos kieu nah kemana sekali itu dong di atas panggung tidak ada anak jeung bapak sahabat embung ah mana pada bagus lunas tak embung nama tuh salahkan ibu hajat tuh wajah orang tong dilunasan angke mah ya orang ya orang jadi nyasar kasih keteng tuh kan nyasar ya, kurang mah gitu Sherlock kurang masa dilunasan nepi ka mana wae ya mending mana nepi ka dieu lah melodi kan menang-menang dilunasan kabeh lah nyasar sungai buntu wah siapa mah kasih bendo meureun jadi teu hideng ka jadi nyasar ka ditu ulah aing geus teu dicebendo ayeuna mah akang geus amprok jangan jeung ibu hajat geus jeung bapak hajat geus balager kamu balager orang tadi kita orang saruri wae oh resepen beureun ka akang hah resepen resepen oh kugus adit kamari mah urang mani dilabrak salaki batur emang kunaon beda cenah mana penonton orang ibu-ibu malulu ibu-ibu oh macan teh cenah dakam mana ke kamari cenah manggung di Pebayuran balik jam berapa cukup teh urang mah jam 10 ge geusan pamajikan aing mah balik jam 4 subuh tuh naon sih kurang teuing urang ge ya kecuriga ini oh eta meureun saking rame na meureun nya nempo maneh pamajikan urang seseurian wae teh cager 3 poe gelo PA eta mah lain gelo meureun cukup teh pamajikan amang gelo ya Allah pikir gitu nyangan duitnya sekapeung mah sekolah mah STM gitu orang teh jurusan otomotif kudu lulus jadi bencong sesuai konsep gembe ya Allah Pak bentar ya rada nempon loreng-loreng tuh iya geus karondangan can geus berira Mamilu bisa marah-marah pakai parang blauk orang teh kadita teh sorangan iya dak Dek heuy urang kadita teh sorangan iya mana jeung saha kam dia ngomong nama nu hajat cenah manggil si Sahrini cek urang si Sahrini geus eureun geuning manggung keneh nya lah urang memanggil maneh doang ya ibu hajat dia mah manggil si Sahrini ongkong oh ibu hajat heeh cenah ngomong nama anu sesuatu lain susu hantu PA sama susu hantu aya cenah si Sahrini cenah kitu mis ge bareng jeung si Sahrini duetnya cenah kitu tah eta si Sahrini bijil di liang beh mana si Sahrini kos rumah sih aing geulis pastinya ya coba panggil we si Sahrini Rini coba sambut mang pakai ya lagu mengeningkan cipta wah coba mang sambut mang sekalinya molor dah si punten pasihan jalan punten ya mana si pasihan jalan Sahrini mana jeung si Sahrini kam cenah kurira punten pasihan jalan Allah itu mobilnya geus Allah itu pakai warna bulu iris tahun si bulu iris itu mobil warna abu-abu monyet abu-abu suka monyet gitu Allah itu mana wae punten rumus punten pasihan jalan kadek cabang Sahrini bisi iya kebel Gusti gitu iya adit ilang isi Sahrini adit itu nyaho aing ge cara meni dicerita hadiah kuaci Iya, si Sahrini gitu dia. jadi Sahrini bengkak banget ikam Tidak lur teh bohong. Belum di Sahrini meni kos kuya batok. Oh, saha aing kuya batok blon. oh kom pelampung jambul naon itu
Jambul kan Katulistiwa. mirip sama ini Mickey Mouse. Mirip Mickey Mouse. Itu Emang Mickey kos, Mouse. emang kos berit sih emang nanti. Bener kan? Ya tok. Halo Sarini. Oh, Selamat Selamat ya sore. Adit. Aing teu sanggup eta shadingna meni kos kerokan. Halo Sarini, Ya, salaman dulu dong Ya kamu. di mana-mana ge sari ini di kerok mah di ieu, terus mah di dieu di raha. ngaranna tukang make up dadakan atuh ah. Ah, Ngen sih. sari ini Iya. coba salaman heula jeung urang. Sarini, Iya. bawa tasnya ke sini Sarini. Kamu tahu itu siapa? Mana? Ini Nggak tahu. Nggak tahu kan artisnya saya bukan dia. yang manggil kamu siapa? Yang manggil saya. Tukang trampolin. Ini tukang trampolin. Ya kan aing mah awakna sarua jeung ranjang trampolin. Ayah ge sidakem, iya sidakem Karawang. Iya. So, itu sidakem Karawang. Kenal. Kenal kan? Iya, becong viral kan. Oh, Macam-macam jeung aing. Oh, Ya. iya. sidakem Karawang, lucut Iya. kata eureun-eureun. Oh, yang sekarang pacarnya ini bos kocok. Bos Ulah kocok. mamawa ka Bogor. Iya, aku peuteun. Pacarnya teh sudieu ditepok ku Ya, urang. akam mani kunaon sih mamawa nu kos kieu? Ya urang mah teu mau ieu mah bawa tukang trampolin. Tutup bola di kos bola banget lagi. Iya. Heeh sekali gitu. Ya sari ini Ya, sebaju alus ya demi Allah. masa? Benar Ulah. benar. Hah? Nanti mana? Beli dadakan tadi. Oh, sudah teh sampaian batur besian. Iya. Silakan hafalin lagunya apa? Terus mana tadi menang bisik-bisik tadi mau hajat. Mana? Kita nyanyi lagu naon? Hah? Naon cenah? Eta cenah teh. Nu janji setia. Kitu teh nasi. Sia lagu naon sih eta? Punya tanggal arti. Ya itu sapa heula penonton atuh sari ini mah. Ya, mana yang mendingan ke sebutan heula ieu tah. Nah, sebutan duaan. Hei buru kaditu tuh. Sama manajemen. Buru. Ayo guys, ayo buru. Harapan deui. Geus sawa deui panggung. Waduh deui. Kene. Mun bohang itu bencong teh. Ustaz kahuruan meureun kamu. Tolong dong disebut-sebut Bang Bos Bintik KPMP. Bang Bos Bintik Rintik apa Bintik sih? Rintik ya. Eta. Bang Bos Rintik KPMP, selamat datang, selamat bergabung. Bila tidak berkenan dengan kamai Pak Duruk euy. Oh, datang irunan dong. Teuing ribet aya sia mah. Masya Allah. Ya cicingna geus ajak ku si dakam geus. Coba tuh hari ini kumaha cara nyapa penonton. Halo. Tidak nih. Eta mah lain sehari ini sama bencong bakar. Halo, baji-baji Pak Horas. Kenalan. Eta mah iya. Oh, Hidung ih. kok rambutnya palsu sih sehari ini? Nggak palsu aing kok kulit-kulit cara ropot deh hidung. Oh, ya Allah sini aku benerin. Sini ya. Kamu yang harap ke sini. Salah, dibalik. Lain banget dari dia, bujur. Kok pantatnya di depan? Oh, Jarji 2 3. Benerin sehari ini nanti ada lelakina kalap. Atuh, atuh. Oh ribet banget ya sehari itu ke sehari ini gimana mereka? Ya, siapa mulusnya nu gede teh. Bisa dibuka atau bisa dipakai gendai. Bisa Kita eming mah diselipun di dia teh. Kalau nggak sebelum kamu udah aral cina, anu mana lagi aral kan? terus di sajang aing. Biar aing. Tuh. Itu si kaca aing mana sih tadi hayang kau ngaca. Iya tah, ini tah di puser. Gitu. Ya, kan sakira anak kergering mah icing lah mana maksakeun we deui maksakeun we teu manggung. Masih dimaksakan geuring aing.
menemak Ai butuh tuh udah Dimas ah. ya sama Supri tak mau kawe ngaran asli ya akam tadi teh diharap nanya Coba cenah. nih cenah ari si Dakem teh ngaran asli nasa si Supriyatna Geus dibahas tadi. oh geus emang geus oh geus Da nyekeun mata kayak ngalawak teh naha. ya maklum atuh ngaranna ceuli sesaan Geus ayeuna mah main dengan lagu ka handap tuh ka ditu. Mana bisa nyinden tuh? bisa Nyinden mah coba bisa Emang bisa Lamun- Mas Gio? oh bisa lamun Terpercaya, misalkan Aing. nyinden biasanya aya penari Terpercaya aing kosial bisa nyiden. percaya Karena sari ini paling laguna sok cantik gak? Maju mundur maju. Ye, eta mah doang. geus da usum, Oh, emang coba sari tuh, mah orang mah ini. bisa nyinden. Oh serba bisa. Bisa. Hatim laguna eta nya jablay. Oh jablay cenah tim. Jablay. Gimana? Yang geus didinya di tengah. Saya teu ngampul. Ampun cek sia. Kita mencuk dan mencuk. Tepuk tangan dulu dong buat Miss Dakem Karawang. Buset, gedeng heula atuh. Pilek Salam heula teh Ya teh hidang ngaranna juru kawi mah meuni kuat di boolan. Ya di mana-mana mah penari oge aya hitunganana. Penari teh teh sopan hari ini. Teh hidang ya. Juru kawi teh nyawa teh tetua. Ketua, singa teh ketua. Oh iya mama cabai rawit. Ieu mah lain mama cabai rawit. Mamah tongo. Mamah Loren. Sok sih bener. Nyanyi. Jablay ya aku. Jablay. Awal mana? Kan makera. Ayo jadi pohon makera teh hidang. Nggak langsung nyanyi mah waktu tamas. Iya. Meni mah nih. Wah. Udah kos reungit. Reungit kaculit ya kam. Si bener sih. Deca. Waktu tamasnya kebinar. Buset. Epic day. Cana naon. Saya Pada Epic mah day, yang cana lucu naon. di Mas Raga. Jore teh hidang aing bayar Soalnya ke masalah sabaraha. lucu banget Jore eta. mun aing ngagubrak kadinya assalamualaikum. Si bener atuh nyanyi teh. Sinden mah kudu bisa nyanyi. Akam sok mencuk Kam sebenarnya. berarti akam ganti, Kam. Ganti sih. Waktu tamasnya. Buset. Up. Ya, saya teh arek nari apa pencak silat sih sebenarnya. Agak ribut. Aing di dia salah, di dinya salah, diharap aing Saya nyanyi sing bener atuh sari ini. Ya nyanyi mah bener teh hidung eta mah nari nawe teh hidung kos kitu. Oh, kos preman diri lempang teh. Emosi aing jadina mesti cara naon. Aku dia apa kumaha sih? Hah? Ya, Aisyah ngajak pasnya kalah ka joget teh hidang. Buset, para buatan aing benih loba. Saya mau nyanyi teh becus geuning sari ini. Ya becus nyanyi mah. Hah? Karena gitu tukang ieu apa? Apa? Ayo sok, mana nyanyi lagu naon nu beres anu bener. Ayo lagu dangdut. Hah? Pohon. Oke, kali ini saya ditemani lagu dari saya untuk Anda. Lagu dangdut. Aduh, Pak Haji maaf ya. Terus Nyanyi lagu nama nih. dangdut. Lagu dangdut. Lagu Bedi recet we aya. Bisa emang bisa. Bisa. Coba sok buktikan apa bisa nyanyi lagu dangdut. Aya naon? Iya. Mangga Pak Haji, Apa lagu Pak apa? Haji? Lagunya apa? Bantu tuh lagu apa? Ikan di dalam kolam. Iya, Pak Haji matanya jangan kesini-sini ya. Pak Haji matanya ngelihat ke pelangkakan sini.
Pak Haji apa? Kos ODGJ. Ribet ah. Mbak Novi nih, Mbak Novi tolongi. Dari bos siapa yang punya ikan dalam Pak kolam? Haji. Pak Haji.